Kasauran Rasulullah SAW yang kula anjeunna parantos nyarios. Inna ruko sayyana ruko sanes rumah sareng tokonya ruko di dieu mah atosna bacaan mantra ya, mantra watamai sareng jimat tegasna perkara anu istimewakeun dianggap istimewa. Oge wanaula oge guna-guna atau kadang-kadang disebut naon ini terlalu punya ilmu sihir ilmu hitam sirkun eta teh kaasupkeun kana perbuatan syirik eta mantra jimat-jimat guna-guna paragi ngabinasakeun ilmu paragi ngabinasakeun jalma sejen eta kalebikeun sirkun sirik keneh. Tadi contoh bagian tina hiji perkara anu dianggap istimewa tanpa ngalibatkeun kehendak Allah eta kalebikeun sirik. Tiasa wae kana lana oge. Mun teh mah ayeuna teu damang repot. Di lanongan teras damang di hadina we keburu jubah. Lamun teu ku eta mata kitu. Nyaeta teh biasa nama dina pada naon kalangkungan bingah gitu, kapieulanku ngarasa bungah. Tapi insya Allah ya, seorang jamaah muslimah sok sana mesti dikedalkeun gitu. Kehendak Allah benar gitu. Taya mah keur jelema anu polos tepati ma'rifatnya, tepati kenal sareng Allah Subhanahu wa taala. Oke, nomor katilu bagian tina contoh anu kaasupkeun kana sirik teh seperti ramalan-ramalan itu ramalan nasib sapi ramalan nasib nah ngalangkungan tanggal lahir bulan tahun kadang sok narosnya tepi weton jadinya tapi sabaraha dintena malah bulan naon tahun sabaraha terus hitung-hitungan gitu. Tapi dipakai nangtukeun naon antara bagja jeung cilaka yang biasa nama ngalakeun kebagjaan gitu. Dari kebagjaan. Kadang-kadang letak bumi nya malikna ka mana jeung kudu ka mana. Kadang ada istilah salam balik iman. Iman apa dibalikkeun ngaran teh kitu. Jadi nyalahkeun iman. Kadang-kadang aya hubungan di masalah arah pagawean. Digawe teh kudu ini kebelah kidul belah karya belah wetan belah kulon gitu. Kadang-kadang aya nya seperti petunjuk seperti itu. Kaum bapak mah milari cie teh kedah kebelah kulon cenah. Deuh sabaya ya kan tadi simpulnya pernah gitu karasa gitu. Kalau dihitung tina tanggal lahir bulan tahun wah bapak mah cenah kedah arah kulon cenah damel teh dan teh kitu kita kawetan teh ini ka kalen ka kitu kawetan ka kulon tiap unggal poe oge kitu kebenaran
kebenaran gitu. Tah ieu cenah tambihna ye nya. Awasan-awasan supaya Bapak engal-engal naik pangkat cenah. Kacirina marukana naik pangkat bisa dijampe. Ada puguh aya waktuna. Geus di naon talian ku waktu 1 tahun sakali gitu. Tos mah bisa diupayakeun deui, mah bisa dirobah gitu. Namina ramalan. Nah kadang-kadang yakin karena itu petunjuk di kepada jalma. Dina hadis dijelaskan mandodatku tayratan anha jatihi faqad asroka Ahmad. Mandodatu sing jalma anu geus nangtukkeun irodah teh katentuan nangtukkeun tayratan kalayanku manuk. Nah ieu mah ngalangkungannya metodena ku manuk anha jatitina ngupayakeun pangabutuhna faqad asroka maka terbukti geus musyrik syirik. Lamun jam ayeuna ramalan nasib teh ku manuk dihibarkeun jaman baheula pisan aya ku manuk dihibarkeun ka mana hibarna manuk lamun ka balah kidul eta jadi petunjuk berarti usaha teh kudu ka balah kidul ka mana we manuk hibarna diturut jadi patokan gitu patokan. Beri kumaha wae kahayang manuk ka mana we manuk mah gitu. Kadang-kadang zaman baheula pisan mah di zaman Nabi Musa mah kupana ngabentang-bentangkeun anak panah ka ukur. Jadi ka mana eta ngabelesatna eta panah teh lamun ena condong ka kaleru berarti jadi petunjuk usaha kudu ka arah kaleru. Jadi aya ti baheulana nangtukkeun nasib nya ngalakunan seperti perbuatan anu itu. Nah eta teh kalebetkeun kana perbuatan syirik gitu musyrik keneh. Salajengna nomor kaopatna contoh bagian tina syirik teh minta petunjuk ti kepada jalma. Jauhnya seperti yang tadi gitu. Turut karena petunjuk di jalma kalian yakin gitu. Saur kanjeng Nabi man ata arofan fasalu an sayyid maka si jalma anu datang arofan ka jalma anu dianggap nyaho itu karena nasibna hiji jalma umpama disebut istilah nama dari rupa-rupa rek disebutkeun dukun dan naon gitu. Pas alahu anu saeun tuluy nanyakeun eta jalma ngeunaan hiji perkara. Nya perkara dieu mah tas lagi hajatnya hiji kebutuhan. Pasodaqahu maka terus ngabenerkeun. Eta anu nanyakeun kana jawaban hiji jalma teh yakin gitu yakin. Percayalah karena eta petunjuk eta jalma. Ia qulu maka saur kanjeng Nabi lam tuqbal maka ma diterima lau ka eta jalma salatan arba'ina yauman ma diterima salatna 40 poe ya rupa-rupa salat salat fardu atau nabi salat sunnah. Taeta nyarupina nanyakeun anu jawabanna
sumberna jauh tina agama gitu, jauh tina patokan petunjuk tina agama. Dulu ya tajama teh percaya kalian yakin tur digugu gitu tina eta petunjukna, maka Allah menerima karena sholatna eta jalma salila 40 poe. Terus anu kalimana anu kalebetkeun kana perbuatan syirik teh menta kanu gaib salianti Gusti Allah. Barang menta kanu gaib salianti ka Gusti Allah gitu. Nah saha anu gaib teh para jin ya, para malaikat, kolot sorangan, bapak emak, anu tos teh aya, anu tos di alam barja goib ya, eta oge sama.